jadi sinar menjadi bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Bangga ayeuna mama ngadegna kapangkeun apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. 1, 2, 3. Alhamdulillah, hatur nuhun apa sinara maris diputarkeun. Ieu teh lambang rezeki di perjuangan. Saha anu nginginkeun misalna eta anu agung rezekina. Siap, sareng teteh pas tadi kuliah berlomba-lomba dalam kebaikan nararaga manghirup rumah tangga kedah aya parekah kedua namanya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2 setengah, 2 tilu parapa, tilu. Maka dipotong dibagi 2, pastikan kakak saketong. Maka kakak ditampi, ayeuna panangan kiwana apa cepeng-cepeng. Teteh panangan kiwana nyepeng ka panangan AA, panangan katuruna siri duatan. Siap, tiasa ditempel heula. Ditempel heula teteh. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sok mana ayeuna eureut kumaha ka dewasa kumaha usaha di lomba. Usaha di wapan sok mama cenah laras. Larasnya kumaha sareng ku bapak. Mama anu ngwapanana bapak anu dilarina pakahna. Ayeuna teteh sana teh parantos dewasa aya kewajiban hidup kanggo hormati laura ka aranjeunna nya mikan mika deudeuh ka aranjeunna. Cing teteh sana hoyong teu hidup urang tarima ka mama sinar ka apa? Hoyong alhamdulillah mama da urang kali teh soleh-solehahnya. Mama teteh sanaan ada, mama punten calik di paling dia, mama punten calik di paling kursi paling dia. 1 ditempel lah teh. 1, 2, 3. Alhamdulillahirobbilalamin. Mana cekap? 2, 3. Alhamdulillahirobbilalamin. Hatur nuhun. Murang kali anu soleh terus. Pergi sadayana, saur sepuh teh mah sok dina ku paribasa ulah sok getas harupakeun bilih tamiang meuli kabitis. Hartosna ulah gaduh sifat gurung gusuh, ngajurung nafsu ngumbar amarah margi nafsu anu mata kaduhung badan anu katempuhan. Anu antutna senjata makan tuan atanapi naon cilaka ku pamolah sorangan nya. Mangga neng dibakar harupakeun geuleuh. Ditiisannya, mana ayeuna kumaha dicabut deui, dicabut harupatna. Ayeuna kumaha dicepeng ujungna, katanya nyepeng ujungna. Maka etangan katilu ku hidup dipotongkeun sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ayeuna teh sanaan sejamiceun sifat getas harupakeun anu nyandang kana kacilakaan sing didaungkapkeun ka bulus rahayuanana kabagjaan lahir sinar batina kabijaksanana kamulyaanna. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bakal daging bakal pindaku anu samaninya dijaga di pusti-pusti ibu rama panganten istri ayeuna pantos mugi kana mangsana kumukatna ku AA baris dipecahkeun. Anak buta jempol sampeanana diteuleulkeun kana mangga buta teh dicepeng dibantos. Siap, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Mangga parantos pecah buta teh diwasu ku cai tina kendi ku curah. Mangga cekap ayeuna buta teh diulang di garing-garing.
pujian supados ningkatkeun kadewasaan sareng kalimanan hidup keanjeunna. Maka ayeuna urang dikaluhur kahandapkeun heula, kaluhur kahandap, kaluhur kahandap, digoyang, dihandap digoyang. Kaluhur kahandap, kaluhur kahandap, goyang kanan, goyang kiri, digoyang, goyang, goyang. Sang teteh fokusnya, konsentrasi. Upami kaluhur, kaluhur, upami kahandap, kahandap, upami digoyang, digoyang. Kedah aya kerjasama. Sok siap. Kaluhur kahandap, kaluhur kahandap, goyang kanan, goyang kiri, digoyang, goyang, goyang. Asik tuh, emprak barudak. Teteh sareng alhamdulillah pas saya kerja sama usahanya. Ayeuna ku hideung siapkeun tangan dina fokus tangan katilu ku hideung dipepeskeun ka paligih. Mangga kedah pepes sakaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Tata sangar ada majen mayun ka paligih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Siap? 1, 2, 3. Pepes kendi sehat cair pada bersih hati. Teteh sareng Allah Subhanahu wa taala takdir teu beunang dipungkir bagja teu beunang disinggung. Pulak candu bagja Allah nya parantos katulis di ajalina teteh sinarana teh mangrupijeun jodoh ti Allah Subhanahu wa taala anu pasti. Kade geulis kasatana ieu hidup ulah rek pupah deui margi ieu teh parantos jodohna sing tiasa mampertahankeun anu. Takdir Tuhan beunang dipungkir bagja teu beunang disinglar. Pulak candu bagja Allah dageuning ieu jodohna. Tiwangkit detik ayeuna kapayun hidup ulah badan rurat tereret kasisi kajigir using aya riwah. Da geuning ayeuna mah parantos pasti jodoh pastina ieu bidadari di payunna teh saha? Lucy. Teteh dia diganteng teh saha di payunna teteh teh? Saroge abdi alhamdulillah. Mangga ayeuna urang pakaula, nya pempingpingna, tetehnya pempingpingna. Cobi tinggal ke kamera. Tinggal ke kamera, tangan katilu ku hideung ditarik dibetot sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya. Mangga ayeuna diacungkeun ke kene asing luhur diacungkeun. Teteh diacungkeun sareng asing luhur. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. 1, 2, 3. Siap, tahan 10 jam, tahan. Kumaha parantos kamera? Alhamdulillah. Parantos